Nah Habibi mah teu ngiluaning jeung ibu-ibu itu tuh selam jumba kayak itu resep. Lah hoream lah Kunaon hoream? sok keluar kesang. Nya alus atuh ya. Mun kaluar kesang teh sehat eta teh. Sehat Bi. Alus ai ka hayang Bibi keluar naon atuh? Ya keluar negeri, tau ge keluar duit. Nih. Anger Bi aing ya. Teu habis pikir cek aing aya ku pola pikirna Bi aing. Ya Bi, lamun misalkan ayeuna olahraga nya jual berbagai ke luar negeri atau bingung balik oke ya bingung balik terus ayeuna lamun misalkan eta keluar duitnya tina kesang Bibi kudu jadi ipri heula jadi ipri anjing jadi ipri guys mun Bibi aing jadi ipri jadi oraina nya tulis na kolom komentar eta gak bayang anjing aya wae Orai koros. Oh tadi mah berat. Posim kareruasan euy beurang. Kunaon? Eta si Mang Utar pingsan balik gawe. Walah. Pingsan kunaon di cenah? Oh pan jigana mah kecapean gawena euy. Oh sih, Mang Utar ngageningan aing geus gawe terus sok popohoan. Terus kumaha tuh? Eta ngadak-ngadak berat kosim neneangan mobil. Teu manggih anjir. Aya tetangga paneangankeun oge menang ambulan. Oh, terus bawa meureunnya. Berat masalahna pan apa sorangan di dinya ge Mang Utar mah fobia kana ambulan mah. Karang ngadenge sora sirineuna ogenan sok lumpat. Komo ieu diasupkeun anjir ditaekeun kana ambulan. Sok Moal kos, moal atuh. Pan geus pingsam. Pan Mang Utarna geus pingsam. Lamun jelema geus pingsam, eta hilang kesadaran. Moal sadar manehna ditaikeun kana nanaon ge kos paribasana ditaikeun kana odong-odong ge Mang Utar moal protes moal. Jelema pingsan mah moal. Ya wae anjing. dianger berat karunya ku nasibna malang-malang teuing euy Mang Utar berat. Eta si supir ambulanana teh salah geura mawana teh ka poliklinik. Masalahna naon? Apa sorangan si Mang Utar mah bororaah poli anjir nempo ge tara paling bantar ogenan main gaple di pos ronda rambol paling ogenan. Astagfirullahaladzim ngomong yang si kosim please kos anu gering mahnya komo darurat gitu pasti ke poliklinik pasti eta teh poliklinik teh tempat kesehatan kos yang jelema nu gara ring hungkul lain main poli sih teh piraku nu pingsan di titah main poli kos anjing hese na ampun yang si kosim ya ngomong parah anjir. Kalau ulah kadiahkeun aya deui berat malang deui bae si Mang Utar aslina. Naon? Eta nya pan manehna teh eta jebol ka ditu teh jam 5 berat. Sedengkeun aya poang gede buka jam 4 sore. Telat sajam pan teh. Moal disetrap moal kos. Moal disetrap anjing. Ngajan anjing enya ada sekolahan. Kita bebas rek ngabus ke jam sabaraha ge ka poliklinik eta anjir. Nu penting mah geus buka jam 4. Cek aing ge ini jeung si ieu mah anjir lamun ngobrol kudu buru-buru dihahkeun cek aing jeung si ieu mah. Ya wae ya anjir ya. Botol impusan. Duh kosim berat euy. Hayang ngajaran ka ditu ningan berat tempat karaoke. Ya ninggalin HP ge sararek sih ningan HP-na teh berat. Tah meureunnya. Anjing. Ya, montong nyar pipa nyakiteun si teh kos. Ya maneh geus terjun ka dunia malam jiga kitu. Hese si teh, maneh balik deui oge. Jeung biaya ti mana anjir biayana gede si teh ulin dinu kitu mah. Ai maneh Ya nganjuk we heula berat kalau mau kosim geus gajihan bisa meureun mayarnya. Ya, moal cukup ku sakali maneh geus init ka itu. Engke kenal maneh di ditu anjir jeung PL. Geus nya guys nya. Moal init-init tah anjing ngeuh jeung PL. PL teh eta lin berat anu awewe nu sararek si teh eta nu pemandu lagu lin. Pemandu lahun, lain pemandu lagunya guys nya.
lahun. Terus engke kosim di lahunnya ku itu Brad. Itu siapa itu nu dilahun ku maneh. Ya guys. Atau meren gugah kayak Imin kosim. Oh iya pasti anjing. Matak cek aing ge montong lah. Montong di mimitian. Ya guys nya. Montong kos lah. Ulah anjing duit di mana anjing. Jual pinyol kita kayak itu nanti sih. Ya, dah hayang PL aja. Kalau ketang Brad kosim bisa carekan pamajikan panggil bari nabi Anjing. Ulah lah. Penyakit. Ayo wae anjing. Ya wae ya. Mas Pak Ijo. Pampi kos ah. Edan euy. Yo kopi. Kos ya bisaan geuning kos euy nyan kopi. Harudang anyir. Atuh kosim gitu loh mantan bartender kia Brad. Harudang aya si kos itu nyangka aing mantar bartender maneh. Ya kumaha ieu nyeuna kumaha ya? Ya Brad ulah salahnya. Ari khusus yang ngopi mah gelas nage meuli nage kudu jumaah lagi Brad. Terus tadi sendok anu pake ngocekna eta meuli nate Senin Kaliwon. Senin Kaliwon. Hiji deui gula nate meulina kemis manis. Komo Brad, lamun ditambahan kieu nya ngocekna teh kakatuhuna 5 kali. Ngageona mah kakenca dibalikeun. Tah kakencana 6 kali. Bari ngageona kakatuhu. Ulah salah eta ulah dibalik Brad. Dijamin sok. Moal aing moal make jeung kudu diajar lah pangjieunkeun we ku sia. Anjing mun ribet kieu ngajieun kopi ampun teuing si kosim. Geus we kumaneh pangjieunkeun aing tuluy. Aing hoream diajar lagi. Guys, udah kopina asli guys. Niknak. Ngonahnya Ngonah pisan anjing. ya rahasia utama nama Brad teu pira. Ya si kopi nate langsung diambil dina tai careuh. Ulah dikumbah, langsung we ditumbuk. Anjing, berarti ieu podol careuh. Goblok anjing. Inum ku sia beakeun sia. Beakeun ku sia. Parah anjing si kosim. Aya wae ya. Siluman lasun. Goblok anjing minum podol careuh. Kuat ya. Ari kamari rek ka mana Brad jeung Mama Dodeng? Kamari. Oh, nganterkeun Mama Dodeng. Balik ke kampung halaman eta sih. Oh, ka dia deui moal eta Mama Dodengna. Ya ka dieu deui ngan 2 poe cenah balik kumpul setor. Setor ke pamajikanna. Tapi kade Brad, eta Mama Dodeng ke lamun balik deui ka dieu Brad. Pohoeun eta kana halaman sabaraha-barahana Brad. Naon si teh saroceng? Kampung halaman saroceng. Lain halaman buku. Parah aja si saroceng ieu geus lagi celak deui sirahna ya. Ya. Moal pohoeun Mama Dodeng najan geus kolot oge encan pikun. Ya. Jadi eta teh kampung halaman teh ditilepkeun nya terus dicirian ku jidar. Oke, bisa dibuka deui di dinya nya. Jangan khawatir we pokona nama saroceng mah nya. Aman. Lok edan anjing.